bagja keur penghuni surga maker kaum bapak-bapak engke di akhirat bakal menang pendamping 70 bidadari. Siap pikirkeun ku akal 70 bidadari per hiji bidadari na susu na 2 dikali 70 140 susu unggal kowe nyusu lekan nyusu anjay unggal kowe nyusu hei itu juga anu di imah pengen karena remong anu di imah mah jika Quran butut berburu mah apal Quran butut ku butut-butut na eta Quran dibaca teka baca dan geus butut dipikeun doraka suge gitu punya dikukut geus rayu dipikeun doraka makana buru-buru sing getol ka masjid daek berjamaah haji udah main asup kasur sia 140 susu haji sia keluar selamat nenen nenek yang tuh nenek kagok edana hei tenang anjay 140 hek salah lengger pak teng anu di imam mel terbalik deui makana sing daek cita-cita teh mulia asup ka surga itu kan hoyong ka surga bu hoyong ngan hampura ibu-ibu mah moal dibere 70 tetep we si bapak hiji lato-latona juga lato-latona ge anger we 2 iya ini semua ngan eta anehna salaki ahli surga sa ibu alhamdulillah ya Allah aya angin hiliwir langsung rubah mukana aya hiliwir deui angin seret rubah deui mah gonta ganti raraina teh set jadi Aliando set aya datang angin deui rubah deui jadi Tomingse set datang angin deui jadi Roma Irama sakahayangna ibu harita keneh Gusti abi baheula teh keur nonton sinetron nya hayang jiga Roma Irama kontan harita keneh jadi Roma gunta ganti arek sajam sakali ge padu teh kumaha ibu kitu tah makana nikmatin saja lamun salaki zaman ayeuna hidung baik di surga mah moal hideung alhamdulillah makana supaya di akhirat teu anger hideung titah abringkeun sing daek ngaos pinuhan madrasah pinuhan masjid sing daek ngaos mengaji deui kahartos ya kahartos gitu oh nasi mamane hok cai gitu dilebat geus cenah salaki aing hideung arek teh hideung kumaha unggal poe kapanasan nyanyakel pacul nyanyakel koret bagus kurulang kuruling mangulan batu ngunyal ngaduk wah nguseup sakali dicabak ku salaki teh asa paantel jeung parud ieu teh leungeun salaki atawa parud
garo teh lain ku kuku ku leungeun kitu teh dasar sangaleun hungkul nikmatin saja Iya, terus pusat gitu Pak. gitu mah Kesan aju tuh usuk Pak. aduh makana ya alhamdulillah ya momentum muludan sing jadi pelajaran kanggo urang sadayana bersyukur ku lahirna Kanjeng Rasul. Kumaha saur Allah dina Al-Qur'an Ibu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Aduh nyawa. Komandoan kuleungeun komandoan. Sok bantu Pak Ustaz. Allah, siap kitunya. Siap. Yo kieu yo. Allah. Nah, bebeulkeun panangan berhenti. Contohnya 1 2 3. Allah. Nah. Berapa yang teuing udah. Bismillah.